Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal wal matruku jeung ari anu ditinggalkeun minas sholati barina tetep tina salat salah satu asya'a eta aya 3 pirang-pirang perkara. Fardun tegasna kahiji tinggal fardu. Wa yusamma jeung dingaranan itu fardu birrukni ku rukun aidon deui. Wa sunnatun jeung kadua tinggal sunnah abad. Wa hayatun jeung katilu tinggal sunnah hayat. Wahuma jeung ari itu sunnah abad jeung sunnah hayat ma eta perkara ada anu ngalianan itu ma al fardhu kana fardhu. Wa bayyana jeung geus mertelakeun saha al musannif as-salasata kana anu 3 fi qaulihi dina dauhan musannif fal fardhu maka ari tinggal fardhu la yanubu eta henteu bisa jadi kaganti anhu tina itu fardhu. Naon sujud sahwi bal in zakaro balik talamun inget musolli hu kana itu fardu ayil fardhu tegasna kana fardu wa huwa bari ari itu musolli fi sholati eta dina sajero keur salat ata maka ngadatangkeun itu musolli bihi kana itu fardu wa tammat jeung sampurna naon salatuhu salatna itu musolli au zakaro atawa inget itu musolli hu kana itu fardu ba'da salami dina sabada salam wa zamanu bari ari zamanna qoribun eta anu masih deukeut ata maka ngadatangkeun itu musolli bihi kana itu fardu wa bana sareng ngadegkeun itu musolli alaihi kana itu fardu ma tegasna kana fardu baqiya anu nyasa itu ma minas sholati barina tetep tina salat. Wa sajada jeung sujud itu musolli lisahwi karena poho wa huwa sareng ari itu sujud sahwi sunnatun eta sunnah kama seperti perkara sayati anu bakal datang itu ma lakin yang datar ki makmurin tetapi nalika tinggal anu diparentah naon bihi itu makmur fi sholati dina sajaro keur salat au fi alimanhiyin atawa migawe anu dilarang naon anhu itu manhi fiha dina itu salat. Wa sunnatu jeung ari tinggal sunnah abad intaroka eta lamun ninggalkeun ha kana itu sunnah abad saha al musolli jalma anu salat la ya'udu maka ulah balik deui itu musolli ilaiha kana itu sunnah abad ba'da talabbusi dina sabada ngalakukeun itu musolli bil fardhi kana fardhu paman maka ari saha jalma taroka eta tinggal itu man at-tasyahhudal awwala kana maca tasyahud awal masalan umpamana fadzakara tuluy inget itu man hu kana itu tasyahud awal ba'da tidalihi dina sabada i'tidalna itu man mustawiyan bari ngadeg jejeg la ya'udu maka ulah balik deui itu man ilaihi kana tasyahud awal fa in ada maka lamun balik deui itu man ilaihi kana tasyahud awal aliman barina anu nyaho bitahrimihi kana haramna itu ada batolat tah batal naon salatuhu salatna itu man au nasian atawa barina anu poho annahu kana saenyana itu man fi sholati eta dina sajero keur salat au jahilan atawa barina anu bodo falata betulu maka teu batal naon salatuhu salatna itu man wa yalzamu jeung wajib hu ka itu man naon alqiyamu nangtung deui yang datadzakurihi dina nalika ingetna itu man wa in kana jeung lamun kabuktian itu man makmuman eta makmum ada maka ngabalikan deui itu man wujuban kalawan wajib limutabaati imamihi karena turut ka imamna itu makmum lakin nahu tatapina itu musolli yasjudu eta sujud itu musolli lisahwi karena poho anha tina itu sunnah abad fi surati adamil audi dina gambaran henteu balik deui awil audi atawa dina gambaran balik deui nasian barina anu poho wa aroda jeung ngamaksud saal musannif bisunnati ku ieu sunnah huna dina ieu pasal al ab'aldo kana sunnah abad asit tata anu genep wahia jeung ari itu sitah at-tasyahudul awwalu eta tasyahud awal wa qu'uduhu jeung diukna itu tasyahud awal wal kunutu jeung kunut fi subhi dina salat subuh wa fi akhiril witri jeung dina akhir salat witir fi nisfisani dina satengah anu kadua min Ramadan tina bulan Ramadan wal qiyamu jeung nangtung lil kunuti pikeun kunut wassalatu jeung maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali dina tasyahud awal
wassalatu jeung maca sholawat alal ali ka keluarga Kanjeng Nabi fit tasyahudil akhiri dina tasyahud akhir wal hayatu jeung ari tinggal sunnah hayat katasbihati saperti maca pirang-pirang tasbih wa nahwiha jeung saumpamana itu tasbihat mimma barina tetep tina perkara layu jbiru anu henteu ditambalan itu ma bisujudi ku sujud la yaudu tah eta ulah balik deui saha al musolli jalma anu salat ilaiha kana itu hayat ba'da tarkiha dina sabada tinggalna itu hayat wala yasjudu jeung teu sunah sujud itu musolli lisahwi karna poha anha tina itu hayat sawaun eta sarua bae taroka ari ninggalkeun itu musolli ha kana itu hayat dan barina ngahaja au sahwan atawa barina anu poho wa idza syakka jeung di mana-mana mangmang saha al musolli jalma anu salat fi adadi ma dina bilangan perkara ata anu ngadatangkeun itu musolli bihi kana itu ma minar rakaati barina tetep tina pirang-pirang rakaat kaman saperti jalma syakka anu mangmang itu man hal sholat nah salat itu musolli salasan kana 3 rakaat au arbaan atawa kana 4 rakaat bana maka ngadegkeun itu musolli alal yakini kana yakin wahwa jeung ari itu yakin al aqallu eta anu leuwih saeutik kasalasati saperti tilu fi hadhil misali dina ieu conto wa ata jeung ngadatangkeun itu musolli bi raqatin kana sarakaat sajada sareng sunah sujud itu musolli lisahwi karna poho walayan fa'u jeung henteu manfaat hu ka itu musolli naon ghalabatu dzanni ngalindih persangkaan annahu kana sanyana musolli sholla eta salat musolli arbaan kana 4 rakaat walaya malu jeung ulah migawe itu musolli biqauli ghairihi ku sabab omongan salianti itu musolli lahu ka itu musolli annahu kana sanyana musolli sholla eta salat musolli arbaan kana 4 rakaat walau balago jeung sanajan nepi saha zalikal qailu itu anu ngomong ada datawaturi kana bilangan mutawatir wa sujudus sahwi jeung ari sujud sahwi sunnatun eta sunnah kama seperti perkara sabako anu geus teu heula itu ma wa mahalluhu jeung ari tempatna itu sujud sahwi qabla salami eta samemeh salam fa in salama maka lamun salam saha al musolli jalma anu salat amidan barina anu ngahaja aliman tur anu nyaho bisahwi kana pohona au nasian atawa barina anu poho watola jeung geus lila naon al faslu kapisah urfan ceuk adat kebiasaan fata tahlapur naon mahalluhu tempatna itu sujud sahwi wa in qasura jeung lamun sakedeung naon al faslu kapisah urfan ceuk adat lam yafut maka henteu lapur itu mahalluhu wahina idin jeung dina nalikana itu qasura falahu tah eta meunang ka itu musolli as-sujudu ari sujud wa tarkuhu jeung tinggalna itu sujud